Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun Kiai kreditan. Yuk orang simak bareng-bareng. Ulah-ulah hakim pugu Kiai ge asal geus asup ka Golkar geus lain deui ngahukumanana. Baheula mah nya ngahukuman kredit teh haram, hiji barang dua harga anu berbeda. Lamun cash mah 10 juta, lamun kredit 20 juta, kecuali cash jeung kredit teh akurat atawa teu ngayakeun cash kredit bae halal. Ieu mah hiji barang dua harga berbeda antara cash jeung kredit. Baheula mah galak haram sia goblok. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Manuk bincarung lepas lamun teu diurus, sasadana urang bisa ngadengekeun berbagai-bagai manuk bincarung, tuit-tuit, tua-tua, tutu, tahu macam bincarung eta teu boga bapaknya, namanya honyo bin bae. Bincarung. Nah, kuari kurang, alah, subkeun kana kurung. Sapoe dua poe mah bisa ngomong, tilu poe kakarak kitit beda bahasa. Teu lepas. Kiai ge sarua anu lepas teh di partai, teh di organisasi. Iya ieu mah tugas aing mah ngaji. Ngelempeng-lempeng nu bengkok. Geus pokona sabodo sia daek ngadengkeun. Los teu daek asal aing lepas tanggung jawab di hareupeun Allah mah. Titik. Lepas ngaranna. Tapi coba ge urang di NU. Bicarana kedeung-kedeung ke NU kedeung teu salah henteu asal bisa nyana benar-benar ya NU mah pertama wadah Nahdlatul Ulama. Coba ke orang di Partai Muhammadiyah, coba kita ke di non organisasi di HTI bisa demi eta bae mun teu bisa, mun bisa salah jeung kudu bisa karena Allah na eta mah di organisasi mah rada deres lah. Sebab eta mah mambu-mambu agama. Lah anas titik malah mambu agamane. Lah iya. Ora numpang urip temen ge. NU. Tapi lamun di partai di Golkar, di PDI, enggeus. Dia mah enggeus we. Ngagejebur ka sosong ngaran. Balik dia teu bisa. Hayo bicara agama di PDI. Hayo bicara agama di Golkar. Hayo. Maksudnya sanajan agama pasti kadinya deui terlepas. Tah ieu asup kana jaring, asup kana jalan sempit nu teu bisa balik deui jadi milik teteh geus kadinya. Aduh, di orang loba gunung teh kulon, gunung karang, gunung santet terus, Tangkuban Perahu terus, gunung di Garut, berbagai tapi terlalu luhur di orang teh gunung di NTB. Paling luhur adalah di India. Gunung tersebut, tapi anak-anak gunung loba antara gunung jeung gunung. Tapi orang meninggal di gunung di Arab, di Mesir, gunung batu malu. Orang di Swiss terus ke Mesir, eta gunung eueuh jelema deui. Urang daerah dia mah 1 meter jadi masalah. 2 meter jadi masalah tuh kaditu los ke Mesir aplak-aplakan keneh urang bebeja ka raja ieu kula mandek milu we dia sadaekna sia asal hirup we si di dinya udah gurun batu-batu kukula dek diturunkeun nu hiji dinya sah nyen saung sok sia dinya sadaekna
jang balanja eueuh cai eueuh dahareun eueuh geus mah biceun nyawa di dinya diridokeun ku kula embung nya iya tanda-tanda kepemilikannya. Walau aku asaidu bimilkihi lamun tuniba saidun gitu walau aku asaidun bimilkihi sara makduran alaih bitawajulin wa ghairi lam yamliku. Carita anu kaharti bae di urang ja urang mengabuburon henteu nu kaharti bae nu mah urang boga piaraan japati biarakan urang japati masyaallah hebat dan japati teh japati piaraan biasa japati piaraan tapi diurus aya japati jang paranti melet batur macam-macam japati tak kuari urang boga piaraan japati loba ya 100 urang tapi kan kaitung japati urang teh kaitung ku urang aya maca tasbih mah tilok dihitung japati mah kaitung duniawi ngaran japati mah dihitungan dirian maca subhanallah be teu hitung itu mun ku urang ditanya sia kunaon teu moal tasbih baca subhanallah ya ka Allah mah dihitung-hitung bebas bae ikhlas ka Allah tungtungna teu maca ya budak ieu ka jero tah kebeneran barang ku urang ditingali sore-sore aya manuk japati nambahan hiji atawa dua. Nah eta teh japati teh lain liar kan berarti batin batur kajian kumaha ge kapelet kun urang. Nah ieu mah nu babari bae walau waqan saidun mun teh terjadi japati asup pimilkihi kapemilikan japati urang atuh asara makduron aleh atuh bisa ditewak bisa dicekel lu mantak asup ka urang kena leget atau kena pelet hari ieu mah meureun hewan leuweung bitawahulin mah jeblog manuk mantas dileuweung kebeneran dileuweungna ieu kaatarik ku manuk urang datanglah aja jeblog di daerah urangna jeblog misalna paranti marabanana taneuh sebab jeblog teu bisa hiber deui aya di naon kitu ngaranna lingkungan manuk pemilik milik urang di kandang urang lain di kandang di luarna teh tetep lain nu urang teu jadi milik urang ieu carita manuk bebek sarua bae bebek kurang buka 100 kahitung kan ku urang teh aya bebek anu sejen nah ieu bebek waduh datang-datang gede bae bebek anak-anakna dia biasa leutik lain mah juga gede bae di aku we anak urang anak bebek urang aya batur bak mang aya bebek kula ka dinya ieu aya ge janu aing aya tah ieu mah anak bebek ieu kira anak-anakna ulah loba omong pokona mah teu nyaho deui megarna coba deres bebek anak bebek di aku rada wajar apa dia mah aya sapi jeung kuda itu kan beda nah aku hari anak kuda milu ka sapi tetep kudu di aku bae itu da anak kuda kudu anak sapi bae datang ke sidangan coba eta cak boga kuda teh ieu mah anak kuda kula teu bisa cak boga sapi sebab nuturkeun sapi kula berarti anak sapi kula masa si sapi anakan kuda teu bisa masa eta tetep beda aku euy coba pikir wakai aing geus mikir teu bisa Masya Allah ayeuna kan diajukeun sidang
saenggeusna sidang tah ieu hakimna ieu meuneu nyaritakeun hakim kudu boga sapi teh ya. Terus ditoel jalan dapur. Pak Hakim, ya ini maaf ya. Emang kenapa? Ini saya padu dengan kuda. Terus yang punya kuda, ini anak kuda di aku, anak kuda dia. Ya wajar, enggak bukan begitu. Masalahnya ini anak kuda ngikutin sapi saya. Ya udah aku kan aja. Enggak bisa begitu, cakap. Enggak usah begitu. Oh ya tenang. Masalah tenang itu mah gampang gitu. Sidang terjadi. Ada apa ini permasalahannya? Ini kan kuda saya. Terus ini anak kuda saya. Terus kenapa? Nah, kenapa dia aku jadi anak sapi dia? Oh, Cak Hakim sekarang gini aja. Anak kuda ikutnya ke kuda apa ke sapi? Ikutnya mah tuh tetap ke sapi, tapi kan anak kuda saya nggak bisa. Udah mana-mana yang diikutin berarti itu emaknya. Wah, di Palu punya tok tok tok. Isi aing apa hakim boloon. Anak kuda jadi anak sapi. Tinggal buka kuda met itu kan. Ini baru negara hukum. Bagaimana ikutnya orang mah? Yang aing jeung buka kuda heran aing. Sidang lah, ganti hakim saja. Ganti hakim saja. Pengajuan persidangan tentang anak kuda dan anak sapi. Ya. Cek hakim atuh anak kuda mah pasti kuda mah atuh anak-anak kuda. Buka sapi. Bukan begitu ikutnya ini. Ikut kemana emang? Ikut ke sapi. Tapi kan anak kuda. Oh ya beres. Tenang. Udah. Jadilah persidangan kedua tentang pengajuan yang punya kuda bahwa anaknya diaku anak kuda salah. Tetap anak kuda ini adalah anak sapi. Dalilnya Pak, ikutnya dia ke sapi. Setiap yang ikut ke sapi berarti anak sapi. Palu deh, tok, tok, tok. Yang ngain jangan boga kuda, heran nengok. Sapi anakan kuda, di mana orang? Yang nanya masa si sapi ya beranak kuda sih? Ya nggak menutup kemungkinan, namanya juga hewan. Udah kalau ada putus begitu. Cak boga kuda. 3 kali aing. 3 kali. Sidang ka 3 kali. Insyaallah bareng sidang ka 3 kali tentang anak kuda diaku adalah anak sapi. Bukan 3 kali. Itu saya tidak bisa memutuskan. Cak hakim lukat. Kuna memang tuh bisa memutuskan. Kura kerhead. Hakim cak anjak nu sapi teh. Masa si lalaki head? Eta kahartikeun Gusti ya. Masa sapi bukan anak kuda? Ya tahu ti ditu da sapi anakan kuda. Mantak aing teu bisa ngahukuman aing head. Ya Allah, eta baheula bege baheula. 3 hakim baheula eta zaman hakim Suraim. 3 hakim nu 2 neraka jahanam. Hiji komo di tahun 2020 di kepresidenan yang mulia. Presiden kita terpilih, hakimna imah hakimna wallahu alam bimuradi. Lamun kuari aya hakim memutuskeun sesuai jeung aturan-aturanana, lain hakim tau malaikat. Ku hese-hesena. Ternyata horenganan kuda anu ngalahirkeun kuda eta malaikat Jibril mencoba hayang nyaho kebenaran tentang hakim-hakim baheula. Ngarupa kuda, ngarupa anak kuda Mikail. Seperti itulah, Masya Allah karim. Hese.
ulah-ulah hakim pugu kiai ge asal geus asup ka Golkar geus lain deui ngahukuman anak baheula mah cenah ngahukuman kredit teh haram hiji barang dua harga anu berbeda lamun cash mah 10 juta lamun kredit 20 juta kecuali cash jeung kredit teh akurat tawa teu ngayakeun cash kredit bae halal. Ieu mah hiji barang dua harga berbeda antara cash jeung kredit baheula mah galak haram sia goblok kitu teh riba teh ulah asup kuari ka Golkar nanyakeun deui haram lah barangkali geus disogok deui ku Golkar jeung ku pamarentah ditanya ki haram halal kadang haram kadang halal kiai goblok bisa konstitusi hukum kiai ya bisa baik ya sapi dia bisa anakan kuda teu bareres kiai geus mau diteruskeun lah going lo baki Golkar masalahnya aduh lain salah Golkarna lain salah PDI salah nyanana beda bae kunaon laju goyang-goyang gitu kerawang goyangna tah terjadi milik dia mantek di dieu ge bitawahulin jeblog wa gairihi jeung lian-lianna bisa balik deui ka pelet dan lain sebagainya ngahijieun kepemilikan urang atau tetebel lam yamliku fil asahi itu jadi milik. Oh Masya Allah loba kejadian anu terjadi besi pernah seperti itu maka tobatanlah kurangnya wa matamalak wallahu a'lam. Alhamdulillahirrabbilalamin sakitu calamatina guru urang mudah-mudahan manfaat kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.